kuari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jagang ke sakedeung deui nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam paneta teh tukang sihir anu ngamodip tambang jadi orai dadung jadi orai ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa tongkatna jadi orai sihir teluh jeung mukjizat ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya teluh teh aya ulah dipajar eueuh ente mun teu percaya buktikeun coba kuari tuh ka Sukabumi di mana kara tuh emang sia masuk meuli meureun nyaho kan berarti ya bener ya sebar duit kara urang lamun deuk meuli sihir deuk beli teluk baheula mah kudu ka Sukabumi kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang lamun deuk ngeluh baheula mah kudu ka sisi laut teu kudu ka Cianjur teu kudu ka Sukabumi teu kudu ka Ciamis Pangandaran teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran hehe teh tukang teluh malulu terus urang ka dieu tah Garut pameungpeuk ka ditu teluh malulu lain lalagaan demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul didinya cicing tidinya direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah wetan tidinya teh direspon keneh ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan ieu emang kumaha gitu marukanana eta teh wali ditetepkeun didinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari aya ngeunah barang jrek didinya teh jelema narurut ngariung cowok ambon sok boga da kieu teu kiai oplo teh pokok kitu mah kakara kaya nu harewasan bae ngomong kiai teh mah anu bae teh kiai kitu geus harareudang ye teh bacan jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh mah kos kitu mah nu hayang ngeunah mah bupati DPR gubernur eta carita ngarareunah kiai mah ulah caritakeun geuleuh salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang jadi ulah ngahayalkeun haju kuari hayang boga motor Mio ti Mio Avanza ti Avanza naon kara tuh ti Fortuner hadi sia mah tarolol kabeh berarti perjuanganna mana di kiai si kos kitu urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa deuleu bajuna hebat lain ulah ai geus bisa mah masalah deuleu sorbana hebat deuleu kendaraana hebat deuleu sendalna luar biasa mun ku urang ditingali sendalna masyaallah baheula mah bakiak baheula mah kelom baheula mah gamparan naik sendal lili naik deui sendal Adidas naik deui sendal Loto naik deui kuari atuh kiai anu make sendal harga 9 juta naonan teh si kiai tak kuyai eueuh masalah heulanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena carang make sendal ditanya kunaon cara make sendal isin
ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakaian sendal nu bagus besi ditanyangke ku malaikat naon maksudna make sendal bagus naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuhan Syabdul Qadir daripada besi salah maning teu make sendal di urang mah beda merek doang teu jadi merek doang beda merek mbong aing mah teu gengsi teh mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat ke lamun diondang amplopna leutik lawan teh kiai nya tek ku telu teh kiai waktu beres artinya masalah geus bisa mah yuk keur carita kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa nailah sihir eta sarfus syai' an wajhihi eta walugot tetapi sihir anu biasa dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir nyaritakeun tentang sihir sloba nu jelas sihir teh aya kumaha muzawalatun nufusil khabisah li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'adat cokot ku urang jarum cokot ku urang benang cokot ku urang memerang awi cokot endog puputihna bae beubereumna daha sosok aja seserian heran teu meunang dahar burung dukun ge tu dahar sarua sukeun ka dieu eta ngaran deuk di teluhna saha apesna jam sabaraha pula siapkeun tengah peuting misalna babacaanana dengekeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna du kumaha di palentin neluh nu satu sak di kiai mah deuk neluh ge jababarieun aya kitabna jiru mantep teu anti ja kiai ge neluh aya ka neraka mah gitu maksudna baca uyut nu aya di tangkal Golkar cering siapa tuh telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet yukeun sek tenden di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeulean ku sasaha sebab juri kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung juri mulai datanglah kanu dituju plek aduh kunaon mbak coba ieu nyeri amat coba nyeri kerokan deh udah pindah ka dieu aduh ka ceuli pamareun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai kadadak ieu aduh tarang di dieu kunaon Pak aya meuli Fortuner ieu wah bapak edan ye mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu enggeus dikemas ku bangsa perdukunan maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna datang urang ka Sukabumi Assalamualaikum Ki Haji di Sukabumi Ki Haji aya naon ti mana ye abdi ti Cikupa
emang aya naon gitu ya kadi kieu Paji abdi dagang tadina maju dagang naon tuh sendal aju kumaha tuh kabelah dieuna waduh eta teh laku-laku gara-gara aya tetangga tah dagang deui sendal dieu kanyana bae ceng ulah diantepkeun kos kitu atuh ulah diantepkeun ceng boh lamun nu kitu diantepkeun cilaka ceng teu gampang nu kos kitu mah ceng maksudna aceng ka dieu hendak minta tolong kan lah cak Abah Haji mamaningan dipaehan bae nu kos kitu tanggung aya ge ribet mah engkena kitu deui bener mending dipaehan bae atuh maningan paehan bae bau budak ngaluhian malaikat eta dukun keur caritana aya guys nah ieu tah harga-hargana lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu nah lamun rada lambat saminggu 2 minggu tak ieu lamun dilambatkeun ke muriang kena beak heula kabeh kena kandas mungkin 3 bulan 4 bulan kena bulan tanu ieu dek pilih nu mana ceng ayo lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae enggeus tah mah spesial tah mah spesial ambo geus cak Abah geus bener ceng ayo dosa mah tanggung jawab aja nih pan gitu amat iya Abah Haji mah ngajalanan doang cak urang ciku babarengan bae tuh dosana bah kos kitu lah sihir jadi ieu mah caritana aya lah sihir yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an dimodif ku ahli sihir di zaman Fir'aun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa maka eta tambang jadi orai dadung jadi orai annaha tas'a Masya Allah gitulah datang kakuari terus teh aya di Amerika nu panggedena sihir mah di Belanda sihir anu pohara mah di Inggris di Jerman yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua bae maka aya pertarungan sihir setiap per tahun emang pertarungan sihir itu sarua bae ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir leutik encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India ngadu jeung Pakistan ieu sihir kelas internasional jehe emang kumaha gitu di Amerika wah di Amerika mah teu wauhan ka Quran wauhan ka sihir Inggris sihir Prancis sihir luar biasa satu ketika aya nu berangkat ke Amerika datang ke New York di ditu teh aya hiji nini asi orang Amerika begitu dideuleu sosokna teh putih keur mah kulitna putih serba putih segala rupana nanya ka tamu nu urang Indonesia nyana teh lamun cek bahasa urang mah you mana di Indonesia Indonesia mah namanya makan urang Bekasi di Bekasi na kadinya tah eta imah dinya aya di perumahan Raffles didinya teh kan aya tah imah maneh ngarepna tan kan kageteun kan ku nyawa kos itu digeus kadeule ku nini di dieu tah eta di Amerika Masya Allah lamun maneh teu nurut kan ini terjadilah bakalna sepulang di dia bakal eta tahun berikutnya bakal eta tahun berikutnya bakal kos kitu iyalah kejadian nu bakal terjadi kaum maneh tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah ye bisa terjadi eta dukun di Amerika datang ka kos kitu dukun di orang mah sapira kieu doang dukun di orang mah mana di Cikup aja bener ngarep ngaler ja ngaler kuari mah ngidul keur ieu mah ngaler kasalahan ta dukun parah keur ieu mah tetep ngaler jadi dipindahkan ku bapak mana ngidul bener bener ku lagi inget keneh jare bae takal balingbingnya
baling asanan tak kering nama ayah kuari mah meureun geus diganti ku buahnya buah lain buah asana tangkal asemnya ji ke asana jatuh aya lah aya tangkal nu leutik teh di hareup teh naon teh tangkal nu leutik di hareup teh mah tangkal kembang eta tangkal kembang maksud mbah ge maksudna kembang maksudna dukun can jetu teh payah melaku teh dukun kos gitu mah naon ieu ka dia ieu buku kula nanya awewe di mana nanyana di dinya di Citra aju di Ciduat ti ditu da lalaki kudu di Ciduhat mun can mamawa samping ka imah sia yeuh ulah disebutkeun embah geus pokona mata mah awe kos kitu mah kurang ngajar meureun abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah teu resep abah mah geus sudah diantepkeun ngaranna ngaran saha engke bae sabaraha duit lah teh mah geus gampang pokona mah ngaranna saha urusan ka ditu na teh bisa dikredit masa geus kredit dukun bloon asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadenge. Nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha ngaranna anu geus tungguan di imah tungguan pokona mah geus ulah disebutkeun mbah lamun teu mamawa samping jeung sempak bener bae waduh epen mana epen iya lihat Effendi nyana kali itu ya Allah iya sih tetengarana oh barang datang teh ya siasa cak mana teh aku lah ya kekasih Epen tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia anak ibu aja tekasep tapi bu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak tidak ada lansia kumaha eta hidung apa putih putih hidung tetap bu putih tidak ada lansia emang kumaha itu kaderna bu kasep jasa asana Al Pacino ge eleh ambo budak teh eta teh sihir jadi kaderna kasep bae pugu ku garaha sesa gerhana atau mah sebenarnya mah kaderna kasep bae ya Allah ya teh sihir tugas kitu gara bagian percintaan bagian perdagangan bagian dan lain sebagainya kumaha pamentana